khot. Jadi ditololkeun di semua dina gambaran. Aya khot anu nolol. Bikin garis segi 4, di tengah ada garis, dan di luar ada disambungkan dari garis tengah, nolol dengan kharijan nu keluar tina garis tengah. Wa khoto khutoton sing midama garis Nabi membuat bikin garis Nabi khutoton garis-garis artinya banyak garis. Sigoron yang kecil nulaletik buat bikin deh garis-garis khotot. Sigoron ilahada gitu. Ilahada itu nu diarahkeun dihadapkeun karena ieu garis tengah ieu teh luhur aya sadana nu kaluhur kaya itu tenana arahna kaluhur garis-garis wa khatta khutatan sigoron nu laletik nu karacil mengarah ila hada karena garis tengah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu sareng di Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salarasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haqqum mri'in muslimin yusi bihi fihi yabitu lailatain mahaku teu aya hakum mri'in hakna imrin artina kelakuan imriin teh orang jelema muslimin anu muslim teu aya hak imriin kelakuan imri keadaan imriin perkara imriin orang muslim anu muslim. Maksudna tina jihad hazmi hatina keteguhan hati kehati-hatian hati lahu anu tetep ka imriin ulah ka muslim sebab muslim sifat khurija mahrajal ghalib hartina manggadaya mafhumah. Walaupun bukan muslim pokok nama orang anu tetap ka imriin sayun perkara hartina hardabana yusifi anu ngawasiatkeun imrun fihi dina eta sebana yabitu anu bermalam imruun masuk malam imruun lailataini 2 malam
dua peti illa wa wasiyatu kecuali ari wasiatna itu imrin maktubatun eta disaksikan indahu di hadapan di harapan imrin maktubatun maksudnya mas'udun biha ada labul Bukhari ari lapan teks labul Bukhari eta teks Bukhari lapan Bukhari wa fi riwayatin jatab di riwayat di Muslim atau riwayat ka Muslim yabitu salasa layalin beda yang tadi mah yabitu lailatain di riwayat Muslim yabitu salasa layalin yabit imruun masuk malam imruun tilu layal pirang-pirangan lail malam jadi daksina lahu syai'un yusifihi yabitu salasa layalin illa wasiyatu maktubatun lah itu buat Muslim bedana tadi man lailatain ya bidailain dia muslimah salah ya qala Ibnu Umar mamarrad alayya laitun tilawat ka kaula satu malam saja mundu sami'tu Rasulullah timimiti ngadau kaula karena dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadaw Rasul dalika itu madkur kaul disebut tadinya da ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusifi yabitu lailataini illa wasiyatu maktubatun lahu tadzalik illa wa indi kecuali wa indi tetap di kaula wasiat kaula nyambungna illa wa wasiyatin di asal itu adalah dalil jumhur ulama mengistihbabkan wasiat. Nabi ja'ala haqqan lil muslim haqqam ri'in hak bagi muslim alaih ga muslim jadi wajibat hukumnya istihbab mustahab punya harta banyak harta sebelum lewat 2 malam atau 3 malam sudah tertulis atau disaksikan wasiat sabab di manaan maktubah ditulis sabab syarat wasiat itu tertulis sah wasiat dengan saksi. Kata Ibnu Umar, dari mulai aku mendengar kalam Rasulullah SAW tidak lewat 1 malam kebedak. Segera aku mengadakan acara keluarga wasiat, mewasiatkan
harta benda. Jadi jangan, tapi jangan lebih dari seperti itu. Bila mana uang kekayaan sekian miliar diwasiatkan, jangan lebih dari seperti itu. Seperti itu, ini untuk masjid, pesantren, keagamaan, untuk yatama, untuk para ulama, untuk keluarga sebulan itu sunnah. Jadi dalam agama wasiat itu harus berjalan. Hasil usaha untuk akhirat dengan cara sedekah jariyah. Wasiat jangan ditunda-tunda, segeralah. Jangan menunggu bulan-bulan, tahun-tahun. Kematian itu tidak diduga-duga datang. Ima hakkum ri'in muslimin lahu syai'un yusifi yabitu illa wasiatu. Wasiatnya sudah disaksikan. Wan Anasin radhiyallahu anhu sareng Sayyidina Anas radhiyallahu qala Anas khattun Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Membuat garis Nabi SAW, bidamel garis, surat coret. Hututon beberapa garis. Di bawah hadis lebih jelas. Hada insan. Pakola makom Nabi hada ari garis. Al insanu eta insan manusia. Ayah ada gambar nih, jadinya di ayah gambar, gambar segi empat. Hadal insanu garis di tengah itu insan, misil itu contoh yang garis tengah itu garis insan. Wahada ajaluhu sehingga garis iya ajalu eta ajal di atas garis tengah eta tamsil ajal umur insan. Fabaina ma huwa mangka waktu huwa kadali huwa insan kadali esa misi itu perkan disebut Idza'al khatul aqrab, tiba-tiba datang khatul aqrab, garis anu lebih dekat. Nyata ajal rawahul Bukhari. Buka ayat gambar. Rasulullah membuat garis segi empat. Ya. Di tengah ada garis, terus ada garis di yang keluar. Di bawah garis-garis pendek-pendek. Di atas ajal, di bawah a'rad, jamana a'rad. Kejadian khair, kejadian syar, dunia terus nonjol keluar ya amal
cita-cita insan. Jadi insan itu aya ajal insan, aya a'radul basariyah, kemanusiaan, kejadian sifat kemanusiaan, sakit, sembuh, ya a'radul basariyah, fakir, miskin, kaya, ya a'rad. Tuluy amal cita-cita. Jadi insan itu dikepung ku aja, dikepung ku arad, kejadian-kejadian, dibemberatan ku amal, kahayang, cita-cita, ingin pabai nama huwa kadalik. Tadi waktu insan seperti demikian maksudnya nyaeta keloba kahayang, panjang cita-cita, datanglah khot akrob, nyaeta garis anu lebih dekat, nyaeta kematian. Jadi insan, kejadian nu di insan tuh jadi ajal keinginan insan ada itu maksud insan itu terlepas tina aya auron, aya ayeuna aja, aya amal. Jadi maksudnya jangan terlalu panjang cita-cita, sebab insan dikepung oleh garis-garis di bawah, di atas ajal, kejadian, sakit, mati, senang, gembira, mati. Isi Pak insan, maka harus segera imtisalu amrillah, segera ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala cegahan Allah. Sebab manusia dikepung oleh ajal, mau tidak mau, ciri-ciri tanda didekatkan. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam midama garis Nabi sallallahu alaihi wasallam wastad khattan murabba'an, lebih jelas daripada itu. Khattan murabba'an, garis segi empat, garis segi empat. Wa khattan jang membuat garis Nabi khattan fil wasat, garis yang ada di wasat tengah. Jadi buat garis empat, di tengah garis dita ini fil wasat kharijan, ya. Wa khattan fil wasati kharijan, khattan di wasati di tengah teh kharijan anu keluar mintu tina ita khat. Jadi ditololkeun dengan di semua dina gambaran aya khat anu nolol. Bikin garis segi empat, di tengah ada garis, dan di luar ada disambungkan dari garis tengah, nolol dengan kharijan nu keluar tina garis tengah. Wa khutatan sing midama garis Nabi, membuat bikin garis Nabi khutatan, garis-garis, artinya banyak garis ada. Sigoron
yang kecil nu leutik buat bikin deh garis-garis khotot sigoron ilahada gitu. Ilahada itu nu diarahkeun dihadapkeun karena ieu garis tengah ieu pek luhur aya sadana nu kaluhur kayu itu denana arahna kaluhur garis-garis wa khatta khutatan sigoron nu leutik nu karacil mengarah ilahada karena garis tengah maksudnya diarahkan karena garis tengah. Ilahada teh karena alladzi fi wasat anu aya nu tetep eta garis teh di tengah min janibihi di pinggir eta khad. Di tengah aya garis kaluhur. Bijani di pinggir khad alladzi fil wasat anu aya khad di tengah. Ngacung ka luhur aya. Sabariji di gambar eta 5. Pakola maka ngadawuh Nabi sallallahu hadal insan. Hada mubtada jeung khobar hada ari ieu khot maksudna aya hadal khot ari ieu khot wal insan ta hardina khot anu tengah teh misir insan manusia jaid misalna anu tengah teh jaid misalna ada sabitam sih wa hada insan aya ngabasakeun hada wa hada ajaluhu jeung ari ieu khot ajaluhu insan wa hada ari ayo khot nyata luhur di atas garis tengah hada ajaluhu ajal insan muhidhon hana ayana hada khot anu dimaksud ajal mengelilingi karena ihotnya ta insan. Jadi insan dikelilingi ku ajal. Tidak keluar dari ajal. Awakod ahatu bihi atawa rawi rusyak wah amuhi tambi atawa kata teh qad ahatu sungguh mengelilingi ya bihi ka insan ajal itu mengelilingi tidak terlepas insan dari ajal wa hada jeung ari ieu khot alladzi huwa anu ari hada kharijun eta nu kaluar ta tain nonjol kaluar tah isyarat kadinya wa hada jeung ari hot alladzi wa anu ari hot kharijun eta nu kaluar tina segi opat tadi dari segi opat amaluhu cita-cita keinginan insan manusia punya keinginan anu cita-cita anu cita-cita itu tidak lepas jadi insan ajal insan arad insan cita-cita insan keinginan insan wahadil hutot ari hutot nu di bawah asigoro nu kecil
A'rad eta arad anu arahna ke atas mengarah hutot eta garis-garis eta anu karecil dieta misil a'rad insan arad jamana arad mayun tapaubi fid dunya fil khair wasyar jadi mang duniawi anu di sana manfaat di dunia dina khair dunia teh disedekahkeun dijariahkeun diinfakkeun dihibatkeun ke anak keluarga kadang dunia teh dinasar manfaat dinasar pakai anu tina keburukan kejahatan lain disumbangkan fil khair tapi dinasar hiburan wa in ahtaahu fa in ahta mangkalamun nyalahi ka insan hada ieu ihot anu sigor teh nahasahu maka menimpa ngamusibatan ka insan hada anu ieu wa in ahtau hada nasahu hada jeung lamun menyalahi artina teu beneran teu nimpa ka insan hada anu ieu nahasahu hada menimpa ka insan hada i'rad. Jadi alhasil arad dimaksud teh afat anu kadang-kadang datang afat teh artina bencana ujian cobaan ya insan ke tengah-tengah cita-cita kuat ingin beli anu, ingin jadi anu, ingin jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi wakil, jadi gubernur, di cita-cita anak arahkan sekolahkan supaya jadi anu, supaya jadi orang kaya, cita-cita gitu. Padahal insan teh kena a'rad sakit-sakitan insan teh. Bisana sakit ieu sembuh, sakit ieu datang deui. Bencana ieu hilang, bencana sakit-sakitan hilang, hama pertanian datang. Ketakutan kegagalan minta ieu nahasa hada di mana ieu teu nimpa nahasa wada nimpa ka insan teh nu ieu tah terluput insan dari itu manusia a'rad manusia kejadian nu tiba-tiba datang ke manusia baik buruk musibah, bencana, bergantian, hilang ini, datang ini, tuh di tengah-tengah panjang cita-cita datanglah ajal, sudah. Artinya gambar teh manusia harus badiru bil aman. Manusia itu jangan melalaikan ibadah.
Jangan sabar dilalaikan dengan harta bana, dengan anak, keluarga, pangkat, berbuat segala